Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu dipihormat Bapak Atanapi, Ibu Pupuhu RT 05, kapara hadirin anu terhormat warga RT 05, kasaha kuring res kapanitia pikeun organisasi nonomon RT 05. Puji sareng syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Sholawat sareng salam urang hormat ka Nabi Muhammad SAW. Poe isu ayeuna kuring salaku organisasi nonomon RT 05 nangteng di dieu pikeun ngirim pesen ngeuna keamanan lingkungan urang. Keamanan lingkungan merupakan kenyamanan umun urang. CCTV anu pangsanaya nyaeta tetangga. Sakumaha anjeun terang sabaraha diinten kepengker. Salah saurang warga urang ngalaporkeun yen aya jalma anu curiga dina RT 05 ieu. Pikeun ningkatkeun keamanan RT urang, kuring ngawangun tim pajaga katar ti kelompok nonomon ieu. Janten urang nyungkeun kerjasama anjeun. Upami anjeun ningali jalma anu curiga, laporkan ka kami langsung. Urang bakal minta geceng sabab keamanan anu hade mangrupakan lingkungan anu nyaman. Sabaraha kecap ti kuring salalaku wakil organisasi nonomon upami kuring paratos lepat nyarios hapunten. Wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.